Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng sim kuring Mang Oleh dina dongeng Sunda anu mistis, anu serem, tur anu dina dangat ayeuna sim kuring bade ngadongengkeun anu bakal janten judul Cipanon Getih. Mugi-mugi dongeng dangat ayeuna janten panghibur kana kalbu oge pangbebenah kana mana. Yoah pamirsa, supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Hayu urang dangukeun sasarengan kumaha jujungna carita ngeunaan Cipanon Getih teh salaresna. Yoah kaparayun sadayana mangga. Geus 4 poe Nyi Nurmi gering panonan teh duka teuing kunaon mimitina kolotna teu apaleun. Ai si Nyi Nurmi teu bisa ditanya kusabab manehna teh dina kaayaan keur kaasupan ku siluman. Geus dibawa ka psikiater, ka dukun oge, tur kanu bisa angger we panyakit Nyi Nurmi teh henteu leungit-leungit kene dugi ka ayeuna. Panyakitna teh lamun ti isuk napikeun ka sore jam 3-an henteu kambuhna teh. Tapi mun tas geus meuntas ti salat asar tas beres ti tabuh opatan kaditu mimiti Nyi Nurmi teh ngarasakeun ditinggal yeuna jadi ningali nu ararahe. Komo mun geus nincak geus leuwih ti tabuh salapanan nepi ka tabuh 4 subuhan. Eta mah leuwih aheng deui jeung leuwih pikarunyaeun deui nu karanapan ku Nyi Nurmi. Sakapeung mah Nyi Nurmi teh osok bari cojorowokan ambek-ambekan tuluy seuseurean teuing seuri ka saha dadiru imahna mah kolotna karunyaeun nempo budakna nu ngan hiji-hijina teh. Aya nu nyebutkeun anu bisa nu ti kulon Abah Enci ceunah mah Nyi Nurmi teh kaeutreupan nu ti tangka cangkring anu aya di lapang di wetan. Tapi aya anu nyebut oge Nyi Nurmi teh kaeuntreupana ti tangka salak nu aya di bibir imahna. Kolot Nyi Nurmi karunya
karunyan anggar nu ngaranna kolot mah aya ningali budakna masih keneh gering kawas kitu teh masih sedih numpona ge komo ayeuna mah Nyi Nurmi teh sanajan enggeus dibere dahar ku kolotna rek isuk rek beurang boh kitu rek peuting angger awakna teh henteu ngagedean kalakah beuki begang tur tina panonna teh sakapeung mah tina panon Nyi Nurmi teh ngaluarkeun geuting ti poe mimiti nepi ka poe nu kaopat ieu Nyi Nurmi teh angger malah dina poe nu kaopat ieu Nyi Nurmi teh jam 8-an isuk-isuk keneh oge enggeus kaasupanna teh ayeuna mah Nyi Nurmi dibarogod dina kasur kusabab lamun teu dibarogod kawas kitu sieuna teh kawas poe kamari jeung poe nu kadua sieun ngacak-ngacak piring tur gelas dipareupeuskeun oge kaca ditenggel ku Nyi Nurmi dumeh manehna beunang ku kaasupan siluman dina hiji mangsa jam bada asar kolotna Nyi Nurmi badami di tepas imah sanajan ngadenge budakna jojorowokan tur cicirihilan kawas Kunti bapana jeung indungna Nyi Nurmi Pak Engkos tur diedeh salaku pamajikanna badami di tepas imah yen Nyi Nurmi teh erek dibawa ka ajengan Husin pupuhu pasantren Babus Salam nu aya di lembur eta Pangkos ngomong ka pamajikanna yen Pak Husin teh ajengan Husin Al-Mukarram cenah mah bisa ngubaran anu katarajang kaasupan ku siluman dedemi sanggeus dibadamikeun kitu tegung silila bada magrib teh Pangkos indin ka pasantren Babus Salam dumeh rek ngulem Pak Husin ajengan Al-Mukarram supados dongkap ka bumi indungna Nyi Nurmi nungguan di tepas imah itu oge ngawani-wanikeun sanajan puriding-puringkak di imah teh saprak Nyi Nurmi kaasupan ku siluman tegung silila jam 8 peuting Pangkos teh dongkap
jeung ajengan Husin ka bumi. Ajengan Husin langsung hoyong neang mana budakna Pangkos anu keur katarajang kaasupan siluman teh. Ku Pangkos dibawa ajengan Husin teh ka kamar, ditunjukkeun yen budakna nu ngaranna Nyi Nurmi aya malah keur dibarogot. Sanggus asup ka anggon tempat Nyi Nurmi dibarogot, katempo ku ajengan Husin teh. Nyi Nurmi teh neutup seukeut ka arah manehna, tuluy bari ngomong tur seuri ka ajengan Husin. Nenek leon sia ka dieu. Kitu ceuk pok-pokan Nyi Nurmi ka ajengan Husin. Ajengan Husin anu ditanya kuas kitu teh ukur mesem, bari tekung silila kunyam-kunyem babacaan surat ayat suci Al-Qur'an. Tuluy ajengan Husin teh menta cai ka Pak Engkos, menta cai sagelas. Keluar Pangkos teh nyokot cai ka pawon Cibodas kana gelas. Tekung silila eta cai teh nu sagelas teh diberekeun ka ajengan Husin. Tuluy dibacaan deui ayat suci Al-Qur'an kana cai eta. Bari eukeur macakeun ayat suci Al-Qur'an ditiupkeun kana cai nu sagelas. Nyi Nurmi ngomong deui ka ajengan Husin. Naon sia rek ngagageureun sia teh. Rek ngagageureun sia. Ibu nagas teh dimilih boy. Sok sia tunjukkeun sia ilmu sia. Gitu ceuk siluman anu ngageugeuh dina awakna Nyi Nurmi. Tekung silila ajengan Husin teh nguyupkeun eta cai bodas anu geus diparancahan ku ayat suci Al-Qur'an. Nyi Nurmi mimitina mah ngelawan sanajan leungeun jeung dua sukuna teh dibarogot dina ranjang. Kanggo kuring sia nya. Gitu lucu pok-pokannya Nurmi. Ajengan Husin tuluy manehna nimbang ka anu ngageugeuh ka Nyi Nurmi. Maneh beda alam
entong sok ngaganggu ieu budak karunya rek naon deui sia teh loba keneh panyicingan salian ti awak manusia nyingkah sia ayeuna mah maneh moal bisa balik deui tina awak budak ieu kitu ceuk pok-pokan ajengan Husin teh sanggeus diomongan gitu Nyi Nurmi teh tuluy kawas anu beunang sakalor jojorowokan roweco ka mana wae nyebut sagala anu aya tur pasipatan jelema anu aya di jero iman kabeh diomongkeun ku Nyi Nurmi ngan hiji ajengan Husin hungkul nu teu bisa ditebak tur di ngecoblakeun ku Nyi Nurmi sanggeus gogorowokan tur ngoroweco nu teu jelas antuk nama Nyi Nurmi teh teu sare teu gerak kolotna Nyi Nurmi nempo kawas gitu komo indung nama meni hariwang pisan sarua bapana ge pangkos sarua hariwang tapi duanana diwejaan ku ajengan Husin yen ayeuna mah anu ngageugeuh dina awak budakna nyaeta nu cicing dina awak Nyi Nurmi geus indit geus moal mungkin bisa balik deui ka awak ieu budak ngadenge ucap-ucapan ajengan Husin anu karom kitu pangkos tur pamajikanna nu salaku indungna Nyi Nurmi antuk nama hatena teh tenang isukna jam 4:30 sanggeus adzan subuh pangkos teh hudang boh kitu oge indungna Nyi Nurmi geus hudang rek salat subuh tapi aya nu beda dina subuh ieu teh yen manehna duaan ngadenge aya nu kokolotrakan di dapur sada anu nyoo piring mimitina mah arahengeun pangkos jeung pamajikanna teh tur silih bejaan jeung bari ngaharewos saha eta anu aya di dapur keteyap pangkos jeung ibuna teh ngateyep ka pawon ai pas geus kana lawang panto nu rek ka pawon breh teh ningan Nyi Nurmi keur barang dahar meni ponyo ningali kawas kitu pangkos tur indungna Nyi Nurmi bunga bari nyamperkeun ngabagiakeun ningan budakna teh tas cager deui kawas sabihari ayeuna mah Nyi Nurmi oge ningali kolotna kawas kitu bunga kusabab manehna geus bisa ngobrol deui jeung nu jadi kolotna tah kitu pamirsa dongeng danget ayeuna ti sim kuring mugi-mugi dongeng tadi janten panghibur kana kalbu oge pangbebenah kana manah kanu nuju ngarandapan kasusahan hirup
urang doakeun sasarengan mugi-mugi saatos ngadangkeun dongeng ti sim kuring ieu kenging rezeki ti Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios mangga.